Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana. Balik deui di channel Deris Cileung. Seperti biasa, urang ayeuna erek ngawadang atawa erek mukbang deui. Tong poho ngawadang. Mantap. Seperti biasa, sememe lanjut, urang minta dukunganna dengan cara like, komen, subscribe, tong hilap di follow UG Instagram urang nyata deris_cctp. Jadi urang geus meuli cilok atawa pentol tadinya, lamun ceuk urang dieu mah pentol, tapi mun ceuk urang Sunda mah cilok. Nah, urang asupkeun we langsung kana mangkok. Sememeh diasupkeun kana bumbu nanya, jadi bumbuna teh dipisah. Bumbuna nyata aya seperti biasa kecap, saos, jeung sambal. Nah, jadi enak urang langsung diasupkeun wae saos, kecap jeung sambal nu tadi. Jadi si sambalna teh nya saeutik tapi lada pokona mah. Tingali nya jika teu lada tapi nu ngaranna lada teh bener lada kabina-bina. Tingali beureum nya bisa ditingali ku salarea ku dulur-dulur sadayana. Urang tambahan kecap wae supaya henteu lada teuing, tambahan saeutik. Jadi ayeuna geus katingali nya, urang langsung wae diaduk-aduk supaya merata. Bisa ditingali anu ngaranna menggiurkan pokona mah. Ieu teh ngaranna teh pentol atawa cilok. Kalau kata orang Sunda namanya cilok, tapi kalau kata orang kota namanya pentol. Nah, bisa dilihat ya. Jadi atos rengse sadayana ayeuna kantun diaurkeun wae cilokna. Tiasa katingalnya warnana manika beureum kacida ku pedes atawa ku ladana tina sambal. Nah, tiasa katingal ku sadayana. Seperti biasa, sateuacan lajeng mam urang baca doa heula. Amin. Tiba-tiba iklan. Tut. Mantap. Coba tiga.
subscribe can, lamun can di subscribe heula, tong hilap dari Cileung. Alhamdulillahirobbilalamin. Lada. Pokona mah hatur nuhun ka sadayana atu atos nonton kana video ieu. Seperti biasa abdi nyuhunkeun like, komen, subscribe, share, sareng follow Instagram abdi deris_cctp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.